deket-deketna waktu pikeun ngodoan teh bulan Syawal tanggal 2 da beres puasa Ramadan akhirnya tiasa 30 tiasa 28 tanggal hiji Syawalna eta mah saur kamari haram puasa tanggal 2 tiasa puasa eta tanggal 2 teh wajib keur jalma anu ngabatalkeun ku jima mah langsung ngodoan dina pada harita maksud harita teh tanggal 2 Syawalnya. Naon deui wa kifaratu dziharin sajaba wajib kodok teh kulantaran tadi batalna kujima ngabatalanana tajil lamun buka mah ari tajil kujima mah mangganya di masjid teh Allahu Akbar nu siap-siap lep tah mangga eta mah nya bina-bina teuing nya tajil naon takjil ngaranna teh nya di urang teh takjil kujima mangga eta mah nya keun es buah maka gigirkeun heula. Jadi kewajibanana teh ngodoan berarti tanggal sabaraha ieu tanggal 2 Syawal tuluy aya kewajiban kiparat. Ari kiparat teh gampang nama sanksi denda nya mun ceuk urang mah kiparat zihar. Ari kiparat zihar mah hukum engke dipayun aya anu sok naon sok nyaruakeun awak batur kana awak indungna eta tonggongna mani jiga tonggong itu tah eta teh hati-hati nya urang ge osok nih matana mani jiga engke aya hukumna dipayun nya ari kana mata mah mangga wae nya tah naon wae kiparatna dendana teh tadi dieu tuluykeun heula wa kifaratu dziharin mutakarriratin bitakarruril ifsadi wa illam yukaffir anis sabiq ay hadhil kifarah murattabatan ka kifarati dziharin. Tah jadi di dieu pangna dibahasakeun kiparatna kiparat dzihar teh pedah hukum kiparat ieu atawa eusi tina kiparat ngabatalkeun puasa kujima teh sami sareng kiparat dihar. Naon wae eusina pahiya itku rokobatin mukminatin salimatin kawajibanana teh ngamerdekakeun abid anu mukmin anu salamet. Urang mah teu apal-apal acan abid teh nya da geus kemungkinan besar eueuh nya di zaman ayeuna mah. Jadi abid teh jelema ngan statusna bisa dijual belikeun jiga sapi gitu tah. Meuli jelema gawekeun we ke urang teh teu kudu dibayar dan urang kumaha we lamun urang boga munding nya digawe tara sing dibere duit 100.000 yeuh jang urang 50 jang munding 50 henteu asalkeun dibere naon dibere dahar da bisi paeh nya tah jalmi oge kitu nya menang meuli teu kudu digaji nu penting hirup rek dibere dahar sok masing henteu ge ari henteu sieun paeh mah da meulina mahal nya sok wae gitu. Kulantaran teu aya abid di urang mah maka fa in ajaza lamun apes lamun eueuh abidna halal adai dina pada harita wa in qadara halal wujub pasaumu syahraini mutatabi'aini maka aya kewajiban puasa 2 bulan tuluy-tuluy berarti puasana teh jadi lobanya. Hiji kawajibanana teh ngodoan sapoe berarti tanggal 2 Syawal nu kadua kawajibanana teh puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Bodol teuing nu sabulan ge batal wae. Ieu kudu 2 bulan. Bari 2 bulanna teh tuluy-tuluy. Atuh kulantaran bahasana tuluy-tuluy ayeuna geus puasa 58 poe nah ka 60 poena teh batal maka kudu balikan deui ti hiji nya.
puasa 2 bulan tuluy-tuluy beratnya hukumanana. Kumaha lamun henteu doraka deui, hiji doraka tina ladang ngabatalkeun puasa ku jima, 2 doraka tina henteu puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Henteu deui kodona teh berarti jadi 3 nya dosana teh jeung henteu ngodoan. Datang dari Ramadan anyar aya deui dosa henteu pidyah ka hareup mah tuluy eta teh dosa teh tiap tahunnya. Jika munabung di bank we diingkeun mah beuki ngalobaan gitu tah. Dosa jariah. Jariah teh jariah ka urang-urang keneh lain jariah ka batur. Kumaha ieu mah boro-boro puasa da geus aki-aki. Berarti nu jimana teh aki-aki nya tadi. Aki-aki jeung nini-nini. Nini geus lila henteu aduh kakumaha kajadianana nya. Gampang nama aki-aki jeung nini-nini batal puasa ku jima. Nah ari pas bagian ngodoan teh geus teu kuat puasa, bagian kiparat geus teu kuat puasana, maka aya pilihan katilu. Naon pilihan katilu teh? Fa'id amusittina miskinan au fakiron, mereka daharan ka 60 urang jalma miskin atawa jalma fakir. Babari nya neangan jalma miskin jeung jalma fakir mah kabeh ge jigana bakal aduh urang miskin ya bakal ngaraku eta mah nya. Babari tah sakumaha diberena? Kulan muddan mimma yakunu fitrotan, tiap jalmana dibere samud. Samud teh sekitar 3,1 liter atau 2,5 kilo lah nya, rek 2,5 kilo rek 3 kilo oge mangga kali 60 3 kilo kali genep kali 3 18. Nah sakitu lah sekitarnya. Miskin deui teu boga beas jang merekna oge. Kumaha lamun kitu? Fa in ajaza an dzalika kullihi istaqarrat al kafaratu murattabatan fi zimmatihi fa idza qadara ba'da dzalika ala huslatin. Lamun teh amat teu kuat, kawajiban kiparat eta tetep aya. Dina hiji waktu aya kamampuhan kuat puasa, maka jadi wajib puasa. Dina hiji waktu menang duit dibere ku anak, jadi wajib mereka 60 miskin. Ngan lamun teh mah nepi ka maot teu boga-boganya, puasa teu kuat, duit teu boga, ku anak teu diurus contohna teh kala beuki miskin duit nu aya ge kalah dicokotan ku anak, maka lamun kitu mah da kumaha deui ngodoan teu kuat, puasa 2 bulan tuluy-tuluy teu kuat, mereka 60 miskin teu mampu eta oge nya entos we kantun tobat ka Allah nyuhunkeun dihapunten istighfar ka Allah. Ta eta hukuman pikeun jalma anu ngabatalkeun puasana teh ku jima.